Lamun mah isuk we bawaan asep jadi teu kudu maraban. Namanya isuk teh karibdul gitu. Tapi daekeun barang hakannya. Daekeun tuh. Mana ieu keunget tuh. Wah, Hebat batur di mana? kan ngadatak ku RT teh. Halus sapina Ya pada we barang yang ngemponjikan si Iwa. apaan heup kita ngadatak tugas. Kurban lah. Lain ya lu bikang teh. Jalu atuh. Lain. Bisa 2 kios. Hiji, dua di mana boro-boro dua. Bener berdua kurang. Hiji, nah dua kumaha. Urang kurban mah hiji teh bisa hiji geuna. Batur mau 2 sekaligus. Hiji, ya man. Berdua nah hiji kumaha? Nah gitu. Lain. Ari sapi sugona sabaraha hiji gitu? Opat. Apaan heueuh? Heeh. Sok geura hitung. Geura hitung. Apa dia? Opat. Ngarep, Dua, tukang, dua, belah kenca, dua, katuhu. dua. Jadi 8. Delapan. sama 2 berarti. Dua. Iya, ulah Asep hasap teh. sarodo hari itu teh. Nah, cak kangkah Wade. Sing Ieu pinter. nage Kela, kela kela. juga ge. Sok hitung. Hareup 2. Tukang 2. Pikir kan kenca, Dua, katuhu. dua, Jumlah jadi delapan. berarti Tuh, Hareup masuk barodo. 2. Apa bodo telo kesabaran tinggal. 2 nya ye. Perlente. Tukangna 2 ya. Dina suku geus Kencana kanyahoan. 2 ya. Sok kira jumlahkeun jadi sabaraha? Balik deui lah. Ya, Sing gancang kumaha, bisa gimana? ngitung teh. Kenca Ya 2. ti dia, sing awas, ti dia. Oh. Ya, hareup 2 nya. Kenca 2. Dua. Oh. Tukangna 2. Hareupeuna Katuhu 2. Kan jadi 8. Oh, berarti Kadia. 2. Kadia Lain hiji ieu. Kadia sing waras. Oh. Sok ilikan sing bener, ilikan heula bilang. Oh. Sok behala sing jelas Sing behala. jelas, sing jelas toh. Heeh. Kerjaan maneh. Yeuh, keur ngitung suku sapi. Urang neneangan tuang toong kana kolong sapi kurang gede gitu nu urang. Adim ngacemburu ku sapi. Pada we maneh nongan kadinya kana sapi. Keur ngitung suku sapi. Ya. Jadi gara-gara iya ya si sapi manehnya. Astagfirullahaladzim, piraku we. Gara maneh pamajikan urang jadi kadieu wae teh. Anggur mah maneh teh sing sabar, sing tawakal. Umur maneh teh moal lila, ngan ukur sapeuting deui maneh teh. Isuk ogenan pencit maneh teh. Sabar sapi we, diusapan sabar ari